urang rapihan bajuna bagusan hatena bagusan hirup urang moal kebal salat basolat pan hate urang maya di Bandung jadi urang mangan awakna doang di masjid aya hatena mah di sawah di kantor di pasar ajuk urang cuma kuagian jago kumaha emang datang kadinya hirup natung geus bae kitu kebal-kebal diuruskan roh diurus selaras antara zahir jeung batin beda gerakan salat dage kadeuleu ku ahli nama bagus tah budak emang teu kayahoan gitu gerakan-gerakan salat ku ahli teh kayahoan antara nu husu jeung nu teu husu kayahoan cenah ku aing deuk dihusukeun coba kanyawan teu ku kiai Allahu akbar emang na husu dina mendak emang husu dina tungkul emang husu teh dina lain husu mah di jero hate husu mah kok bisa kajahoan awak urang teh cangkang nu di jerona maroh geus ieu roh dicangkangan ku awak bakal kanyahoan jerokna mun urang neuleuh cangkang ieu mah tah nu kadeuleu ku urang mah cangkang tah mun cara kadu mah cangkangna kadeuleu pan kadu diambean dikitu-kitu karetat seungit beli goreng barang dipurak masyaallah buruk haji urang nyarekan tukang kadu goblok teh tukang kadu tolong teh tukang kadu nipu aing teu kudu dicarekan ya tukang kadu na kitu nyaho teu carekan tukang kadu cak tukang kadu buku aing jualan teh yang bener sarua bae sia kudu nyarekanan aing dipeujit sia ku aing teu bisa waduh kudu dicarekan eueuh geus nasib bae sakieu urang sok nyarekan tukang kadu di goblok aing moal meuli kadu deui di nyana cenah ceukna kadu aing meuli 5 bener hiji-hiji acan tolong ceukna aing sarua jualan aing itu bener sarua aing ge tah teu bisa tuh nasib geus lompatna di oblang meuli ketan hiji geus ketan kotek beres tah jadi meuli kadu buruk kuari di oblang ka bagian salembur aweha ieu awak urang mah ieu mah cangkang nu di jero na rola mun urang teu ngurusan jero ngan ngurusan cangkang doang di akhirat bakal diasupkeun ka neraka jahanam mandi dirapihan di sabunan awak ieu di sampoan awak berarti kan sikat gigi awak berarti kan make sesengitan awak kan berarti ngaca urang make batik make baju dan lain sebagainya awak kan berangkat urang kadeuleu necisna luar biasa ti mimiti buukna rapi kopiahna rapi sorbanna rapi bajuna rapi kaambeuna seungit jerona kurang henteu diurusan ternyata horeng di jerona bilatung wahu naon bedana DPR teh kos kitu neuleuh awakna nara recis DPR teh bajuna hararebat setrikaanana ge luar biasa parfumna ge geus teu daekeun meuli parfum di mingguan cak dana beuli ge kudu di Singapura di Paris lain lalagan sapatuna mengkilap bajuna ge hebat dan lain sebagainya jahitanna ge teu sambarangan dipake ku nyana kaluar ti mobil anu mewah hebatna luar biasa
mah bilatungan. Teu diurus mah bilatungan. Kala jengking malulu di jerona. Orai taneuh malulu di jerona. Uyek di jero DPR teh uyek kala jengking jeung orai. Pancina kiai kuluk nyawana nyawa. Di mana cenah nyawana jalan teu beres. Lamun sia bala lener kala jengkingan jalan rapi. Lamun hate sia bilatungan bangunan rapi. Gara-gara hate sia aya bilatungan kala jengkingan tukang endong. Ngadoakeun ku galedeg ka sia. Sia. Tah nu mantap kudu ngaji ge lain deuk nyarekanannya na yu urang rapihan. Bajuna bagusan. Hatena bagusan. Hirup urang moal kebal. Kuari maka panggih jeung jelema-jelema jeung rakyat. Eueuh masalah isukan sia DPR, sia bupati, sia gubernur, sia menteri kapanggih jeung Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Rasakeun ku sia. Kuari sia nyalahkeun ka aing, goblok tak kieuci. Galak cenah sia teu tolol ka. Katololan aing jeung kagalakan aing geura pae sia di hadapan Allah. Buktikeun omongan aing ku sia. Wah, cenah sia ternyata aing. Aing keur sieun sieun. Emang aing teu make wiridan ngomong atuh mah. Pajar bener bae. Je tuh mantak awe bogoheun nya tuh dipandik ieu. Pelet atuh sekali-sekali. Je. Lamun aing ngomong di hadapan bupati lamun teu kieu bupati ulah disangka aing. Beu kieunya. Iraha cenah kiai atuh aing na hayang kieu. Dek naon atuh aing ngomongnya di hadapan nya najuna kieu atuh ewer-eweran ka aing naonan. Iya mah maksudna lain gitu. Ieu urang beneran. Ieu nagara urang. Ieu teh ibu pertiwi urang. Urang teh titah ngurusan. Urang teh rakyat. Ieu loba nu zina ieu di Kabupaten Tangerang. Bareng yu urang tangkepan tanu zina. Numantak khairun ma'al marhum teteka tuturkeun ku urang kabehan disebut bagai kiai kokok beluk. Artina kokok beluk teh kiai anu tilok ngomong jeung di mana kapanggih teh serem luar biasa. Teka tuturkeun teh dina ahwal nyana mah di hareup aya meja di luhur meja kitab. Di tengah aya meja di dinya aya kitab, di dapur aya meja di dinya aya kitab, di emper aya meja di dinya kitab, deuk diuk di mana bae aya kitab. Kos kiai kuari percis diuk di hareup aya tipi, diuk di tengah aya tipi, di gigir aya tipi, di dapur aya tipi, malah leuwih kiai kuari mah di WC aya tipi. Kiai kuari mah tipi teh ya pohara. Keur ngisi nonton tipi keur ngisi. Keur ngisi. Masya Allah. Meureun geus akhir zaman teh kiai teh datang ka pohara cinta jasa kana TV. Baheula mah cinta jasa kana kitab. Mantak terlepas di kitab ulama. Cinta jasa ka ulama. Geus di akhirat digiringkeun jeung ulama pantes sebab ahwal da kuari kitu.
geus urang kuari lamun cinta kana HP di akhirat teh atuh digiringkeunana jeung RCTI jeung TPI jeung RRI jeung naon deui kan tuh kan sia menyaho bae kan tuh atuh pagawean sia eta mah Masya Allah sedih jasa pada orang di akhirat aja digiringkeun di pas kita henteu boga pikiran kieu lah aing umur kuari geus 55 atau 60 janu geus nonton TV segala HP geus aing mah deuk papegatan bae lah kuari jeung nu kos kararitu aing mendek jeung Allah bae jenting aing mah tinggalin zaman ge di ortodok ge ku kabehan ge aing mah sabodo aing lah asal Allah beri doeun ka aing eueuh tanu nekat gitu eueuh komo Kiai Golkar wah Kiai Golkar mah geus tah mah paling-paling tah mah geus mawatan teu beres Kiai Golkar cek Kiai Golkar teh ngeunah bae Jai mah teu kitu ieu mah nu kitu Kiai sanajan teu kitu ge Kiai kitu ieu beres buatu bil hadiyati sama babahari emang berat agama Islam atuh janten aya jelema bobogaan ngacung bae Masya Allah kawin ketika neangan awewe nah ternyata nu merdeka abid amat padahal urang teu meunang kawin ka amat ternyata di urang mah amat teh ge jelema-jelema anu merdeka aya jelema sabaraha ieu sia mas kawina 100 gram teu bisa aing mah aing jelema susah neangan 50 gram teu bisa aing mah neangan 10 gram teu bisa aing mah hayang jasa ieu dina kawin teh tapi neangan awewena imal turun nah kapan ayo sarwiti wit siadak dikawin ku aing atuh teu naon sabaraha mas kawina sia pun dikawin ku aing biasa diberena bae aing mah boga 1000 hutang nek siap 1000 hutang oh masalah hampang boy subil hanifiyati sama Masya Allah nu berat teh nu berat teh anu make hawa nafsu ibadah hawa nafsu karak berat tahajud 100 rakaat sapeting isuk kausada insan kurang dia babok tahajud teu bagus saka bawana bae peuting hudang jam 2 jam 3 kacaya Allahu akbar 2 rakaat hayang keneh Allahu akbar geus lah cek teh capek ngedeng oh salah apa isuk penting nanya nah udang deui sholli Allahu akbar 2 rakaat aduh teu kuat deuk opat ge lah 2 bae kadang deui ina ganjaran isuk penting udang Allahu akbar 2 rakaat isuk penting nah udang deui waduh ngan kieu doang capek amat teu kudu salat tahajud asal hudang bae geus beres menang kali mah penting udang tunduh amat saja nyeduh kopi bae kotrek haju ngarokok hees deui atuh geus ke batur dongeng teh beurang keur penting masyaallah jam 2 aing hudang angin gede heueuh bener aing ge hudang bener jam 2 geus ulah nyaritakeun tahajud ulah nya mah jang ngopi doang akur hudang nama bu'itsu bil hanifiyati sama babari ulah ku hawa nafsu geranya nikmat jasa ya Allah ya Allah sebab ibadah teh urang mah kuari make awak geus ngajina ge fikih kebal mah ibadah mah lain make awak make ruh hikmah mulai awak diurus roh diurus seimbang plek solihin kaulah dituna meroh bae anu diurusan teh awak teu pati diurusan buah teu mah bisa kakalayangan
manukos gitu mah. Tuduh batak tahapan-tahapan gaji teh. Wariwa urang mah kakarak datangkan urusan awak doang. Wudu nu rapi kumaha. Salat ruku sujud itidalna nu rapi kumaha. Duhana tahajudna awak tah mah. Ja urang mah roh urang mah kadang-kadang ngalayang hate urang mah pan. Salat mah salat tapi hate urang mah kan aya di sabar subuh. Salat mah salat pan hate urang mah aya di Bandung. Jadi urang mah ngan awakna doang di masjid aya hatena mah di sawah, di kantor, di pasar. Ajuk urang coba kuagian teu kumaha emang datang ka dinya hirupna tuh geus bae kitu. Kebel-kebel diuruskan roh, diurus selaras antara zahir jeung batin. Beda gerakan salat dage kadeuleu ku ahli nama. Oh, bagus tah budak. Emang teu kayahoan gitu gerakan-gerakan salat ku ahli teh kayahoan. Antara nu husu jeung nu teu husu kayahoan. Cenah ku aing deuk dihusukeun coba kanyawan teu ku kiai. Allahu akbar. Embangna husu dina mendak. Emang husu dina tungkul. Emang husu teh dina lain husu mah di jero hate husu mah. Kok bisa kajahoan? Awak urang teh cangkang nu di jerona maroh geus ieu roh dicangkangan ku awak bakal kanyahoan jerona mun urang neuleuh cangkang ieu mah tah nu kadeuleu ku urang mah cangkang tah mun cara kadu mah cangkangna kadeuleu pan kadu diambean gitu-gitu karetat sengit beli goreng barang dipurak Masya Allah buruk. Haji urang nyarekan tukang kadu goblok teh tukang kadu tolol teh tukang kadu nipu aing teu kudu dicarekan ya tukang kadu na kitu nyaho teu carekan tukang kadu cak tukang kadu buku aing jualan teh yang nu bener sarua bae sia kudu nyarekanan aing dipeujit sia ku aing teu bisa waduh kudu dicarekan eueuh geus nasib bae sakieu ulah sok nyarekan tukang kadu ji goblok aing moal meuli kadu deui di nyana cenah cekiana kadu aing meuli 5 bener hiji-hiji acan tolol cekiana aing sarua jualan aing itu bener sarua ge. Nah, teu bisa tuh nasi. Geus lompatna di oblang urang. Mali ketan. Hiji geus ketan. Kotek. Beres. Tah jadi meuli kadu buruk kuari di oblang ka bagian salembur aweha. Ieu awak urang mah ieu mah cangkang nu di jero na rola mun urang teu ngurusan jero ngan ngurusan cangkang doang di akhirat bakal diasupkeun ka neraka jahanam. Mandi dirapihan disabunan awak. Ieu disampoan awak berarti kan. Sikat gigi awak berarti kan. Make sesengitan awak kan berarti. Ngaca urang make batik, make baju dan lain sebagainya awak kan. Berangkat orang kadeulun necisna luar biasa. Ti mimiti buukna rapi, kopiahna rapi, sorbanna rapi, bajuna rapi, kaambeuna seungit. Jerona kurang henteu diurusan, ternyata horeng di jerona bilatung walu. Naon bedana DPR teh kos kitu? Neuleuh awakna nara recis DPR teh, bajuna hara rebat. Setrikaanna ge luar biasa, parfumna ge geus teu daekeun meuli parfum di mingguan.
beli lagi kudu di Singapura di Paris lain lalagan sapatuna mengkilap baju nage hebat wow dan lain sebagainya jahitan nage tersambarangan dipakai kunyana keluar di mobil anu mewah hebat dan luar biasa hatena bilatungan teu diurus mah bilatungan kala jengking malulu di jero orai tanah malulu di jero uyek di jero DPR teh uyek kala jengking jeung orai pancina kiai kuluk nyawana nyawai di mana cenah nyawana jalan teu beres lamun sia bala lener kala jengkingan jalan rapi lamun hate sia bilatungan bangunan rapi gara-gara hate sia ya bilatungan ya kala jengkingan tukang endong ngadoakeun ku galedeg ka sia sia tah nu manta kudu ngaji ge lain deuk nyarekanannya na yu urang rapihan bajuna bagusan hatena bagusan hirup urang moal kebal kuari maka panggih jeung jelema-jelema jeung rakyat eueuh masalah isukan sia DPR sia bupati, sia gubernur, sia menteri kapanggih jeung Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Rasakeun ku sia. Kuari sia nyalahkeun ka aing, goblok tak kieuci. Galak cenah si teu tolol tah. Katololan aing jeung kagalakan aing geura pae sia di hareupeun Allah. Buktikeun omongan aing ku sia. Wah, cenah sieun tah aing. Aing kersieun sieun. Emang aing teu make wiridan ngomong atuh mah. Pajar mah bener bae. Je tuh mantak awe bogoheun nya tuh dipandik ieu. Pelet atuh sekali-sekali. Je lamun aing ngomong di hadapan bupati lamun teu kieu bupati ulah disangka aing. Beuki nya. Ira aja nak kiai, atuh aing na hayang kiai. Dek naon atuh aing ngomong nya di hareupeun nya najuna kiai, atuh ewer-eweran ka aing na naonan. Iya mah maksudna lain gitu. Ieu urang beneran. Ieu nagara urang. Ieu teh Ibu Pertiwi urang. Urang teh titah ngurusan, urang teh rakyat. Ieu loba nu zinah ieu di Kabupaten Tangerang. Bareng yuk urang tangkepan tan zinah paraehan. Paraehan. Ai praktek anak buah bupati nu zinah. Atuh di paraehan bae. Lamun urang jaritakeun tentang Al-Qur'an jelema anu kurang iman kana Al-Qur'an pasti Qur'an kurang manusia. Kok jinah bae ge kudu dipaehan kurang iman akibat teu make Al-Qur'anul Karim ham anu dilaksanakeun nu zinah terus-teruskan dibiarkan modelna kuari kos karari tarimbul anak-anak zina tarimbul teu jujur jeung teu adil teu percaya ka Allah anu nyieun Al-Qur'an nyieun dunia cak Allah walil qisasi hayatu ya ulil albab da cenah kieu kuari mah kiai mun kiai jadi bupati deuk dikumahakeun babari aing mah je mun aing jadi bupati camat instruksikan kepada seluruh camat supaya menginstruksikan kepada seluruh lurah coba kuari aya sabaraha anu zina-zina tangkap tangkap punya aja dek dikamanakeun di deuleuh mana nu geulis
Aduh, hese di Indonesia hese. Sebab lain make Al-Qur'anul Karim geus ieu urang ngaji supaya nyaho bae. Adapun dilaksanakeun mah di negara urang moal. asal nyaho bae. Setelah urang nyaho, Urang kan jadi sieun. Oh, lamun zidah ternyata dihat di Indonesia lolos teu dihat horengan can anggeus. Engke dianggeuskeun di Robul Jali. Ih, sieun amat tah. Maksudna supaya sakitu bae. Aduh, cenah Kiai, ieu mah kula mah geus dinana kumaha? Sabarakali siang geus dinana. Asana geus teu ka itu, cenah Kiai. geus teu ka itu kade. Aing boga sumur caian. Ku aing dibebaskeun sia ka sumur aing, atuh dicor di luhurna. Iya tuh aing pae, emang sia mah kudu dipaehaneun. Aduh Gusti Allah. Urang supaya nyaho bae hukum Allahnya. Adapun kaditu nama masing-masing nyanggakeun ta sadaya-daya kula atuh geus ngabejaan mah teu kaberatan. Bisi ke di akhirat dipanggil Haji Oce maju. Aing sugan ngageter ke di akhirat moal. Tenang. Cek Haji Pendi kok kieu teu ngageter naon tuh? Kalem bae, malah Haji Pendi nu ngageter-geter. Kok tenang amat cenah dia? Tenang. Maneh tugas maneh keur di dunia naon? Magaan ngaji, dakwah. Pernah nyampaikeun tentang hukum zina? Lain pernah deui. Pernah nyampaikeun bahwa lamun zina muson kudu diranjam? Sangat. Pernah nyampaikeun lamun goer muson kudu dihad 100 jilidan? Pernah. Saha saksina? Haji Makmun. Haji Makmun dateng ngaji. Yana ngabesan. Aya jalan. Kula gaji Haji Makmun teh nya nama di zaman abah kula nya nama ngajina. Nu mantak diomong-omong ge. Nyana nai, gede dosana nyana baheula. Ayolah. Aju ngaji bae zaman Haji Meme. Jana soleh baheula teh pasar Kemis. Kula jauh keur kula leutik tah jadi tersisa nyana masih tersisa ya puing-puingnya neta. Terus teu eureun datang ka kuari lobak aya geres sabaraha kalingan jana lantaran naib baheula jadi kula wow gitu Ki Haji Meme naib teh soleh nyana ngaji jadi naib baheula mah ngaraji nanyakeun kan ka abah hukum-hukum nikah, hukum tolak, hukum pasad dan lain sebagainya. Geus naib baheula mah naib baheula bener sebab nanyakeun. Naib kuari mah teh. Duh Ki Uci cenah ngomong-ngomong kaos kitu mah takur jeung negara. Ya terus rek akurkeun teh sia-siain aing. Gara pae sia-ib. Aduh ya Allah ya Rabbi karim. Nah wa anal kamil zanni binakisil muhson sanyana jelema nu sampurna boh lalaki boh awewe sampurna dedeg pangadegna sampurna pemikiranana jeung akal ngan binakisin Aya kakurangan lantaran budak kene anal kamil zani binakisin muhsan tetep hukumna cek kaol aku bamusot. Lamun tadi diceritakan tentang budak anu zina teh eta teh can kataklif eta adalah kaulna dhaif tapi cek di dia wa anal kamil zania
jelema nu sampurna anu zina bola laki boa awewe dengan kekurangan lantaran leutik tetap hukumna muson paehan bae ngabahayakeun turunan engkeng. Masya Allah, keras kanu salah teh keras Islam hayang supaya tentrem adem loh jidawi tuturkeun Al-Qur'an mantep luar biasa. Dengan tidak adanya perang baik acak-acakan, kekuatan Islam terletak pada perang. Perang sote lain sa perang-perang merangan zolim, merangan nu ngalawan ka Islam. Luhur Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Ketika Islam darai perang, Indonesia bisa merdeka jeung ketika ngalawan musuh jeung magaraga sararakti kolot-kolot baheula anu kuari araraya keneh anu jarago pencana eta teh berkat perang baheula. Kolot-kolot anu baheula nu kuari aya keneh umurna 90 100 tahun anu nyeuleuh baheula milu memperjuangkan negara sararakti akibat perang baheula. Ki Ahmad nu mantak diseret teh seran datang ka pos ka dieu teu naon ku guruna nyana diasukeun ka liang. Emang kumaha gitu? Ku guruna digali 2,5 meter 2 meter diasupkeun ka jero ditutupan selama 40 peuting titah di jero. Je emang kumaha? Nu mantak ketika dibuka dak dipersilakan untuk siap tampil jadi garda terdepan bareng jeung Bung Karno. Ye atuh manang kitu heula. Ketika Bung Karno di jero penjara, liang. Ki Ahmad asup jalan luhur liangan segede cinggir doang nyana asup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Bung Karno jalan mana euy? Ya kan dikunci. Lalu mau tuh jalan. Oh jalan eta leutik heuh. Itu. Lamun aing keluar kudu kumaha? Adieu baca ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balik bejakeun gua yang direkam usia. Tuh pajar pelit bae. Ojol jeung sapi atuh. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Betat. Perang asup tak keluar. Masya Allah. Urang dari luar. Yuk urang ke Tanah Abang yuk ke Tanah Abang. Ka Tanah Abang nyana. Masya Allah. Begitu Belanda ningali kadinya. Bung Karno tidak ada. Jalan mana dia? Ini bukan orang. Teangan. Orang yang di Tanah Abang keur ngarobrol jeung Habib Usman. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Tah dek memperjuangkan negara teh kudu bisa kos kitu heula. Kuari lamun diperangkeun, ulah jeung Amerika ulah jeung Amerika jeung Malaysia bae hayo berangkat kabeh Haji Pendi ti heula. Paeh kabeh. Tinggal Haji Pendi, cek Malaysia ini mah tidak usah ditembak, entar juga mati sendiri. Aduh Gusti Allah. Jajatena hararebat tu para ulama. Riyadhah puasa, Masya Allah. Nu mantak kiai baheula hararebat urang nyaritakeun Mama Bakri, urang nyaritakeun Ki Haji Abdul Halim, urang nyaritakeun Abuya, urang nyaritakeun Mama Oco, urang nyaritakeun Ayah Banjar. Hararebat tu kuari muridna saantero, urang nyaritakeun Fatul Muin berarti Banjar. Urang lamun nyaritakeun tentang Jamul Jawame berarti Mama Sujai. Lamun urang nyaritakeun tentang Syamsiah berarti Mama Syatibi. Lamun urang nyaritakeun Ukudul Juban berarti Mama Ocok. Jadikan boga jalur-jalur dan moal kaluar tidinya jan nyana nu mimiti ngembangkeun. Kok hararebat amat sih Riyadhah.
atur riado nanya nama barang geus jadi kiai teh isin di kiai ke barang geus jadi kiai teh beuki waro barang geus jadi kiai teh bener-bener beusi teu akur dikiaikeun ku manusia ke ku Allah mah pajar lain kiai geus beuki api kebelah dia sing jelegur Mama Bakri pohara jasa ningali zohir nama biasa bae jeung kolot jeung budak biasa bae tetapi batinna pohara jasa kanyahoan batinna pohara emang kumaha Kiai Jawa Tengah dek dajakeun hiji masalah ka Mama Bakri geus nulis ti heula can aya HP can aya telepon pan harita mah nu bakal ditanyakeun 10 masalah geus ditulis ku Mama Bakri masalah kahiji masalah kedua masalah tak teun di jablek bae begitu tamu datang assalamualaikum Mama na di tukang bae kieu barang di dieu masyaallah nu deuk ditanyakeun ku urang ieu waduh geus teu kudu kapal hiji jelema atuh berarti kan jago jasa ya Allah ya Rabbi eta Mama Bakri lain leutik tuh bagus sedak Mama Bakri urang kulon aslina jago kuat riadona lamun Mama Abdul Halim hebat jasa Ki Abdul Halim kunaon kahebatanna cah carita kehebatanna eta jamul Mama itu prawira ngaji jamul jawabna di dinya Mama itu Abu Yadim Yati Cadasari ngaji di dinya Abah nu sok mawaan kitabna tah eta teh lain jago ngajina mah geus teu aneh tapi kajagoanana ketika jana lempang tasbihna ragag di rel kereta api ieu kereta ti Jakarta ke ka Rangkas Bitung deuk ka ditu ka Panegang aya tasbih di dinya ngoser kareta ngoser masinis ge kaget ieu jurig naon cak kana tidak ayekeun barang di dalam Masya Allah aya tasbih teu wani nyokot tak tasbih sieun geus masinis bebeja euy masyarakat dulur saha ieu nu ragag tasbih coba saha begitu teh di beja-bejaan Mama Abdul Halim oh tasbih kula zokot ku Mama Abdul Halim cek kareta maju coba tasbih Haji Pendi tasbih Haji Pendi mah datang ka leungit deui datang ka leungit teh bari leungit tasbih teh nya nambah uga tasbih barang kan tilok dicekel aya leungit mah tilok diwirid ai tasbih diwirid bae mah tilok leungit atuh tasbih leungit masyaallah lah cek nya jeung Allah ieu hitung-hitungan nama teh sudah teh mah dalil Muhammadiyah mah kos gitu ngomongnya apa itu ahli sunnah wal jamaah nu kenapa pakai tasbih sama Allah aja hitung-hitungan sakena teh ye tah Muhammadiyah tah kos gara itu mah lamun ngomong jeung aing mah ka dia sungut siapa yang disoekeun sia tungtung nama urusan tasbih bae gelut kunaon eta bisa hararebat kitu riyadhna ente sambarangan barang dahar itu saha ieu ti pamarentah bikeun ka batu embuk kunaon bisi kaganggu kanikmatan ya Allah ya Rabbi Masya Allah Abah Bapak kolot itu berarti terus jeung nu sejen yu urang ziarah ka Mama Abdul Halim Jaguru sedengkeun nyana karesepna teh terinasi di pais karesepna tanyana meuli lah ka Tangerang terinasi barang geus datang ka imah ngahuleng becek dana urang jauh-jauh mawa terinasi maning urang mawa gabus yeum jeung kakap jeung Jamal mahal hargana ge balik deui ka Tangerang langsung meuli Jamal meuli gabus siem kakap udah dibawa geus bunga bae kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh beres ieu dibikeun coba terinasi nu di imah mun dibawa ka dieu mah bunga cek abah teh kanyawan we teh terinasi geus aya dibungkus dek dibawa tuh kunaon mau kos ieu cek ada teh geus dibungkus dek kita dibawa tinggal mawa doang ditinggalkeun naonan cek teh eta saha nu ngabejaan
naon eta riyadhah nanyana teh riyadhah teh hartina ieu mawas diri tah ngalawan nafsu ngajar nafsu makin dikiaikeun makin inggis makin dikiaikeun makin hati-hati kuari mah lain kitu ka mana kiai naik aing geus jadi mama kieu baheula kiai malu naik mah tinggal murid seri sial da guru tolol menang setahun kali jadi assalamualaikum mama sia teh nyawa perkembangan aing geus jadi buya wah geus bingung murid geus bingung murid teh baheula beubeud dikiaikeun isin dimamakeun isin beusi teu akur julukan masyarakat jeung Allah isin gitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala di negara demokrasi jadi wali atau baik-baik masalah atau kudu dirobah bae di negara bentuknya jadi negara Islam ai satuju mah baik-baik ai kira-kira bakal huru hara berat teu kudu ja buktina guru-guru urang di negara demokrasi jadi wali jadi kutub masalah aju iya acak-acakan jalain demokrasi dan acak-acakan sebenarnya mah jelemana bae eta mah jalamun ku urang dilaksanakeun nu semestina mah APBD Tangerang akurkeun sesuaikeun jeung aturanana Serang sesuaikeun Jakarta sesuaikeun jeung masyarakat ge bakal mengakui heueuh atuh ngagunakeun duit batur bae sakitu hesena atuh kumaha nu kerem kumaha nu jana duit rakyat bae dikarayatkeun sakieu hesena atuh komo nu nyana geus berarti ta bupati gubernur nyana pangpelit-pelitna sadunya sebenarnya pelit lamun hayang nyaho nu pelit eta nyana masyarakat eta nyebutkeun pelit teh ka nyana tah sebab naon duit batur bae dikabaturkeun deui hese atuh komo nu nyana sia mah di dieu mah iya bener ih mun nyana ente dilanat ku malaikat sia emang kumaha gitu ulah kitu cenah kiai ente emang kitu bae wal bikrul mi'at lamun jelema muson rajam lamun jelema guer muson parawan atawa bujang 100 jilidan setelah 100 jilidan tagribu amin piceun setahun ka mana ila masabati qasri fama fauqaha piceun aya di urang mah kuari lamun dipiceun sama tabatu qasri teh saukuran qasr ti dieu ka Pandeglang atuh bisa balik deui fama fauqaha nah mentak di dieu mah urusanana pemerintah kamana dipijeuna supaya nyana teh ulah bisa balik deui sebab lamun balik dia bisa ngalaksanakeun zina nu mentak wa idza ayyana al imam jihatan falaisa lahu talabu ghairiya di mana geus ditangtukeun ku pemerintah untuk dibuang ke salah satu tempat teu meunang milih zaid zina rajam muson zaid zina lantaran nyana teh lain muson 100 jilidah piceun urang kuari piceun ka Pandeglang balik deui piceun ka Lampung balik deui dipiceun ka Sulawesi balik deui piceun ku urang ka pulo anu pulo eta teh hese Bali modar-modar geus ka mana cenah kiai di Indonesia teh aya sababaraha pulo nu encan terjamah ku urang piceun ka dinya di atuh cenah dinya mah loba gajah cenah atuh teh lo sia ulin jeung gajah habek di ditu tapi ke Sulawesi ke Kalimantan anu hese nya Bali di Kalimantan ge kota na atuh loba jelema teu apa pakapungan di Kalimantan memang kumaha gitu Kalimantan kan 5 kalian Pulau Jawa eta teh aya sababaraha daerah nu encan katinjak ku jelema di Kalimantan emang kumaha gitu Kalimantan ya Allah ya Rabbi nu mantak dokter lamun geus dikirim ka Kalimantan nya geus gideg bae waduh luar biasa ti kota naik mobil 12 jam kadang leumpang ge kieu net
ngetet hanya untuk meraih gelar tapi nyana dipicu aya bagusna supaya prihatin di Kalimantan ngomong kene daerah-daerah anu encan terjamah ku manusia. Masya Allah kos gitulah orang lemun nganyahokeun tentang hukum Al-Qur'anul Karim supaya nyaho bae abeh urang tambah sadar nu kungsi zina tobat ka Gusti Allah ulah bebeja ka sasaha cukup be ka Gusti Allah insyaallah dihampura. Ya Allah ya Rabbi abdi keur ngorang kungsi zina Gusti aju mangkaning abdi di dieu endek ngangsongkeun diri titah di hate janagaran teu leumpang. Abdi sakira-kira di negara ieu ngalaksanakeun hukum had abdi mah siap dihad ngan kulantaran henteu tapi abdi hayang salamet di akhirat Gusti hampura. Ulah eureun-eureun baca istighfar jeung ulah jeung kudu kado ulah balik deh insyaallah. Begitu dipanggil Junaid masuk mana zilahnya mohon kunaon mana zina etalah dosa abdi ku abdi ditarima aju mana kulon teu dirhad waktu di Indonesia. Tanyakan saja kepada Bapak Jokowi sebagai presiden saya, mengapa saya tidak dihad padahal saya sudah sadar andai kata dilaksanakan hukum had kamu siap? Sangat siap. Setelah itu saya terus beristighfar kepada Allah, ya Allah andai kata dihad ma abdi gendek dihad lantaran teu dilaksanakeun abdi teu deuk kumaha abdi terus be istighfar Gusti hampura ka Gusti Allah. Benar siap. Bejakeun coba ka Gusti Allah. Malaikat coba laporkeun ka Gusti Allah. Siap sok Gusti Allah. Lapor ke Allah ya Rabbi. Aya seorang manusia tukang zina kemudian nyana gitu kumaha. Oh, aing leuwih nyaho malaikat. Andai kata dilaksanakan hukum had jana siap dihad ngan kulantaran henteu sebab bentuk negarana lain negara Islam aing mah deuk nyiksa pamarentahna bae ngan adapun janana mah geus bae ka sorgakeun tuh rakyat mah babar sorga tinggal pamarentahna bae ku aing deuk dikerekep-kerekepkeun maksudnya deuk ditanya kunaon henteu make hukum Islam sakitu. Nah, tinggal orang nyaritakeun tentang wa yugarrabu guribun wallahu a'lam bissawab.